aya budak umumnya gelis pisan anu lahir ti kulawarga anu makmur. Kabutuhan Analia ti leuletik hampir dicumponan ku ibu jeung ayah. Sok meunang naon anu dipikir hayangna, tapi salian ti eta, Analia oge sok ngarasa minder ka babaturanna, sabab penteuna sok alit. Anjeunna henteu benci diajar, hanjakal gampang nyerah. Nalika hasilna kirang, anjeunna bakal eureun tinimbang nyobian. Dina hiji poe, ayah, ibu, jeung Analia liburan ka Bumi Eyang keur ngeusian liburan sakola. Di jalan, Analia teu sabar, sabab ieu mimitina anjeunna nganjang ka Bumi Eyangna. Biasana kan Eyangna anu sok datang ka bumi anjeunna. Dugi kadinya teu nangkep Eyang sapertos biasana, tapi anjeunna jempe ningali ka Bumi Eyang. Sabab teu sapertos anu dibayangkeun. Buruan hejo anu ageng, kolam mancur, di mana sadayana. Komo pas linggih ka Bumi Eyang, Analia ningal bumina masih tihang-tihang jeung ubin kai. Kompor tina hau jeung jamban di luar caket kandang sapi. Anjeunna teresep ka Bumi Eyang. Analia sababaraha kali nanya ka ibu ayah pikeun pindah tempat. Tapi kali ieu nu Analia hoyong teu dituturkeun. Neng, kudu diajar adaptasinya. Teu sadayana nu Neng hoyong bisa aya. Emang di Bumi Eyang teu resepna kunaon? Ibu mah malah sok sono pisan kana suasana ieu teh. Saur ibu, tapi teu jeung Analia. Anjeunna bener-bener ngerasa teu nyaman. Tapi Eyang nyamperkeun bari nyarios. Gelis, Bumi Eyang emang lain siga bumi Analia anu siga istana anu megah. Tapi di ieu bumi Eyang bisa ngadidik pun biang Analia nepi ka bisa ngawangun bumi anu ayeuna jadi bumi Eneng. Ayeuna Eneng mesti diajar kawas ibu leres gelis. Ngadangu kitu anjeunna unggek bari tetep aya rasa kesel. Teu disangka-sangka saminggu cukup pikeun Analia diajar loba hal. Ti mimiti ngabiasakeun gugah enjing-enjing, marengan Eyang ka pasar, mantuan masak, jeung jadi leuwih mandiri dina ngalakukan pagawean lainna di bumi. Teu sadar yen waktu geus diperlukan Analia uwih ka bumi. Eta tanda Analia bakal ngamimitian indit sakola. Ayeuna di mana wae ayana, Analia tetep biasa kana rutinitas anu diajarkeun ku Eyang. Analia jadi toloba takluk terus usaha nepi ka ayeuna geus menang ranking 10 besar di kelasna. Najan teu ranking hiji, ieu tos cukup keur masih kareueus ibu ayahna sabab kamajuanna geus cukup jauh. Anjeunna hoyong ngabuktikeun kasadayana. Yen sanaos susah jalanna, upami anjeun leres-leres hoyong, teras cobian. Aranjeun tiasa ngamimitian parobahan tina hal-hal alit, sapertos biasa gugah awal jeung biasa tekuleum saata salat subuh. Ayeuna Analia tos sono pisan kana suasana Bumi Eyang. Yeay.